Hidup kenapa ya? Regulaan tante Pak Ustad. Nya sing amis. Nya sing amis. Pan sing ngilukeun. Pan sing ngilukeun. Ye ngalunjak ieu budak. Jeng ngalunjak ya budak. Astagfirullahaladzim. Sing bener. Pak Ustad. Neng hayang ka BAB atuh. Ke BAB naon sih? Eta nu daging digulung, anu dagangna dihandap teh ya. Oh, kebab meureun. Sia mah malah ke BAB. Oh, heeh bener eta. Heuh atuh, hayu mun Sang Siti mah naon sih nu henteu? Ah, penen bisa bae. Heuh, hayu tuh Neng. Yuk. Hei, Neng ketinggalan ya. Aduh, masih. Ai heueuh, poho katinggalin. Heuh Neng. Mang, beli kebabnya hiji, ulah pakai sambal tapi. Saya nggak pakai sambal, udah kayak warteg aja. Ai heueuh, poho kadik tuh pakai sambal. Nih, buat semuanya, kalau ke Sampora jangan lupa nih beli kebab nih. Kebabnya Abu Bah Kebab, oke? Letaknya di dekat Alfa Sampora. Pokoknya kalau Sampora jangan lupa nih beli nih kebab Abu Bah, oke? Jangan lupa beli. Nuhun ya, masih belikan kebab. Heuh Neng, udah ke mana ya? Ulang ulin doang doang sih. Tadi mah aya ge kosna keur ngaraji. Heuh atuh hayu urang ka ditu. Yuk. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti mah makan kebab dong. Tibang kebab doang ge. Sombong amat. Nya usah Siti. Nang mulikeun aing karah. Heh, Karah. Astagfirullahaladzim. Tenang sombong jadi jelema mah. Oh, maaf Pak Ustad. Geus, nek balik mah sebutin ya. Atuh ya, geus penting ya urang balik heula nya. Ya, baik. Langsung bae udah teh. Oh iya, aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Eta Terpenting budak akan kebab doang ya kudu berbedanya. Dih, gila aing mah. Emang gitu bego sih pengen mah sombong teh sombong banget lagi sombong gitu. Tibang kebab doang. Bolong dia berdua aing. Woi dah, ke mana? Biasa nih liburan aing mah. Ke mana dah? Kemana be? Itu tuh. Yuk, ayo. Woi, dak. Tuh, si Penen. Mana Penen? Aing pakai kacamata deh. Woi, Peren. Kenapa jadi dia? Itu jelas. ayo kan ngabuburit ya jeung si Siti sore-sore. Atau mau tadi itu lah burit mah. Taman lah. Taman. No. Ayo atuh. Emang kemarana sih, ah? Itu teh ke taman. Urang ngabuburit. Nus ayo. Ayo ke Baldi. Tidak apa. Apaan Apaan ini? Baru cing-cingan. Sip. Naon? Dongkok ke? Cing dongkok. Oh, Orang gambreng. Ngopi, Pak. Sebedes. Om Bim Palayung gambreng. Om Bim Palayung gambreng. Tukul. Aku mayan Neng, masa ucik. Mah ceneng jangan takdir nu di luhur. Hah? Di luhur. Lalu sulah ayo lah, ayo ucing. Parak. Aduh, bebene aing ucing di lah. 1, 2, 3. Woi, as.
Geus lah aing nucing, karunya beben aing di tadi diparakan bae ku sia budak lah aing mah. Baiklah, ayo lah. Bisa aja nih. Balik. Itu. Bisa aja nih. Balik. Wah, ayam mah aing yeuh. Tadi sing jajan. Mak, tas di mana? Tas kencan dong jeung apa sia. Mak, tadi mah sing jajan yeuh. Duit mah lulus sia, kerese duit kieu. Ya 20.000 bae ya. Naon ieu 20.000 doang. Cepet tuh, Mak. Jada sia. Geus nyawa ayeuna keur lockdown, minta duit bae. Geus naon ngan duit arese yo lah. Aing tolol bang. Hah, geus lah, ngata duit cepet doangan ge ngacaprak bae. Astagfirullah, nyesel aing ngalairkeun sia. Deh, jangan nyen ge. Astagfirullahaladzim, tenang sombong jadi jelek. Aduh, serius. Jada doang sia, enggak kayak. Cilik tuh, biasa semua.